Non melong, hayang korong. Malik ke Cikalong, 1000 sekantong. Anjay, meledak. Well, Oke, nama ulah loba bacot orang gasting. Ingai tapi, waya sia kamaran aku blog. Wanying teu benang euy. Bos rek udah gua. Teu kudu anjing, langsung we buru ayeuna mah. Urang kalembah sajul deui. Oh, tetenya sameme kalembah salju aing rek ngesepir heula ye. Ngesepir naon cing? Men, kameramen coba tebak usia. Ih, apa tuh bos? Di dia ya rahasia na ye. Kala bos saya teh cai naon euy? Mana sia? Eta bos teh ieu teh. Oh iya sia ieu teh. Cidu Firaun. Ha. Wah euy nya. Cikina meureun. Loba kieu mah. Heeh mah sia we lah rek cidu rek ciki ge. Nu penting mah tinggal ieu pemandangan jo hade anjing. Sedang anjing nenyo kopi bari ningali sunset teh. Bos ulang aja. Tenang, aing bisa ngojay anjing tah ieu huluna. Mata air nu aya di desa teh anjing. Bagung leur euy. Kade bos dijalikeun. Tenang, aing geus jago. Buru mangkat. Tas.